Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dangu sedena urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sarosmu di jaman tarang langkungan channel Pondok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna danar karya ukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-30 genep. Mudah-mudahan karena ia acara dongeng sunate singan jantankeun panglipur kalbu panggeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna di sikelukna anu sami-sami mingkat cinta tur mingkat resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kalong tingana waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng sunate wilujeng dangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadaya, kesedihan jalma-jalma anu ngiring ke makam, anu ngajajab ke makam pikir nguburkeun hiji wanoja atanapi hiji awewe anu dianggap mah kumaranehanana anu geus ngabantu tur nulungan tina sagala rupana. Riuhna warga-warga anu teuing sabaraha jumlahna ngan anu jelas loba nakaranan jalma anu ngiring tur anu ngajajab bari ngaguruh macakeun la ilaha illallah. Danar erina sawaparat jalan harita manehanana nya kitu deui menjadi anakna katut keluarga anu lain we. Anu teu cedih nu paling kasiksa anu tangtuna we danar. Manehna anu ngarasa jadi boga dosa antukna kahiji awewe anu geus pernah jadi pamajikan manehanana ayeuna justru ninggalkeun manehanana leuwih awal. Memang aya katantuan datangna ajal mau bisa dibade. Ajal mau bisa disinglar. Sanajan nepi ka kumaha oge. Kira-kira kurang leuwih sababaraha menit perjalanan antukna nepi ke makam umum anu gede di kota Bandung. Kuburan geus disiapkeun. Panon-panon ningali teu nu barareueus we sakabehanana. Bari dina batina mah ngadoakeun kanu maot. Nyatana Alia. Ngamimitian harita anu ngagotong mayat layon anu memang geus dibungkus rapih nakaranan. Panon poe nu katingali manikot cerah dina waktu harita. Angin anu ngahiliwik genah nakaranan pikeun anu nguburkeun. Aneh. Bin ajaib. Sigah anu dianteur kana liang kuburan teh. Biasana di liang kuburan di daerah dinya teh nu kasohor loba cai loba itu jeung ieu. Mani genah lalingih nakaranan atuh da dina liang kuburan teh betah anu nali kuburan oge hipu sanajan di dinya teh kasebutkeun loba cadas. Genah nakaranan we. Halangan itu jeung ieuna. Samalah tukang ngali kubur oge ngarasa bingung tur heran.
kunaon ngali kuburan teh di dieuna biasana sok make martir sok make itu jeung ieuna lantaran heueuh coba deet ngali kuburan teh biasana mah tapi da ayeuna mah normal we kuburan anu hipu karasana cadas teh teu karasa ku pacul teh bres-bres we cai nu biasana sok nguyumang ka jenting saeutik mah tapi da weleh dina ieu mah garing we lumatak anehna deui aya wawangian anu kaameu tapi lain wangi anu model tina winyak nu biasa sok dipake ku layon anu memang geus di mandian atau jeung ieuna sok dibalur ku naon we supaya nimbulkeun wawangian tapi ieu mah beda wawangian anu karasa tur kaameu ku sararea anu can pernah manehna ngameu tangtuna danar jeung palilo harita asup kana liang lahat danar sanajan hatena hayang ceurik kumaha tapi da manehna neger-neger manehna wae bari ngadoa sabisa-bisa nya kitu di palilo harita mantuan nguburkeun eta mayat sangeus dikurebkeun itu jeung ieuna mayit harita dikubur sorangan sare nya ngigir di alam anu geus tangtuna pinah alam wangi anu kaambe tina kuburan harita tapi kakeun nyamuang nakaranan sararea oge ngarasakeun tur ngambe tapi memang teu loba omong anu tangtuna sararea oge aya nu paham aya nu henteu sedengkeun keuleut setengah jam nguburkeun harita geus kuburan geus didedet wanoja anu geulis rancunit harita mantana danar daek teu daek kudu diistirahatkeun saralamina di alam kubur anu tangtu dipenta pertanggungjawabanana nu di luhur harita sanggeus kuburan harita dijajal tur dipuncukukeun taneuh beureum katingali alia anu geus eueuh di kieuna nu jadi almarhum aya tulisanana Alia Widiawati binti Lilo ngejeblag dina tutunggul Ainun harita anu nyegruk teu bisa dikumaha-kumaha Ainun ningali kanyataan anu sedih nakaranan manehna ditinggalkeun kudu jadi indung bari jeung teu seubeuh lantaran wawuh anyar kudu ditinggalkeun kudu jadi indung bari jeung teu pernah deukeut sakumaha ilaharna indung kudu jadi anak Ainun anu geus dewasa tangtuna ngarasa kaduhung hanyelu nakaranan manehna kunaon keur hirupna jauh jeung nu jadi indung sababaraha kali indungna nitah datang sababaraha kali indungna ngajak sare di imahna tapi weleh eueuh nu nganteur mah Ainun sama sakali teu daek ayeuna karasa sedihna keur Ainun Erina anu ngecelakeun Cipanon tangtuna sanajan keur Erina mah hubungan itu jeung ieuna antara manehanana dan aya hubungan masa lakina tapi teuing kunaon ngarasa sedih we asa leungiteun anu kakarak panggih cikeneh jeung nu jadi maruna mantan anu jadi salakina tapi karasana asa dak dumadak milu peurih kana batina geus pugudding danar anu ngahuleng teu ngomong sakemek oge
sararea nu aya di dinya kabeh deku ngadoakeun ka nu geus maot. Anu nganteur saurang-saurang harita geus init ningalkeun eta kuburan moal mungkin cicing di dinya wae sanajan sono sanajan kumaha oge. Moal mungkin moal daekeun kudu cicing di kuburan mah najis beureunan. Kudu nungguan kuburan seumur umur mending balik we ka keluargana beureun kitu. Anu dikubur mah da aya pertanggungjawabanana kitu meureun. Anu tinggal teh keluargana we. Danar, Ainun, Erina, Pak Harun, Palilo, Ibu Erna, jeung Bu Heni. Geus beres ngadararua harita. Sararea init tinggalkeun eta pitempatan bari mawa hate anu sedih nekana. Sanggeus nepi ka imah kakocapkeun sagala barang dikaluarkeun. Lantaran dina engke engke sore almarhum tangtuna geus kabiasaan manehna manu make arek ngayakeun tahlilan. Nu henteu mah teu naon. Ieu mah ngan make tahlilan. Ruang ngadoa pat. Kacaturkeun jam 4 kabeh geus pinuh eta imah teh. Samalah tinu jauh ge datang dina poe harita mah beureunan. Dararatang eta menepi ka pinuh nakaranan imah teh. Foto nu geulis harita ditumpukeun. Kuri hiji dua we nu dipasang teh, piraku teuing nu geus eueuh rek dipajangkeun wae. Ngan pada hiji dua mah tetep aya we dipajangkeun hitung-hitung kenanganan. Erina jeung Ainun anu teu daek leupas padempet-dempet we harita digigieun anu jadi salakina Erina mah. Nyaeta Danar. Anu antusias nekaranan sila anekak. Tahlilan dimimitian timimiti ayeuna nepi ka 7 poena tangtuna. Rasa kesedih terus nyelimuti manehanana. Sajeroning diuk, sajeroning dahar, sajeroning itu jeung ieuna. Ngaganyel we perasaan ingat keur Danar makomo. Ingat mamiti manehanana kenal, ingat mimiti manehanana rumah tangga. Nepikakeun boga anakna nyaeta Ainun. Dipika inget dak dumadak naremongan nu alus nu gorengna kalakuan di masa hirup. Segeruk Danar harita ceurik. Ngan tangtuna Danar ceurik teh lain di hareupeun sararea tapi di hiji tempat we anu memang nengang jauh jeung karamean. Danar diuk harita sorangan. Danar ngingetkeun anu jadi mantan pamajikanana anu ayeuna geus eueuh. Bari dina hatena ngucapkeun doa-doa. Ka mantan pamajikanana anu ayeuna geus almarhum. Nu tangtuna we doa nu biasa disebutkeun ku para jalma-jalma nu hirup. Ngadoakeun nu maot. Danar nangtung harita libat anu linglung nakaranan. Lanyung. Asa eueuh daya teu paya. Sukuna asa leuleus nakaranan. Tapi memang eta kudu kajadian beureunan. Geus takdirna Alia kudu ninggalkeun manehna jeung keluargana. Di sawaktu manehna rek malikan deui tapak lacak anu baheula nuruskeun deui perkawinanana. Tapi naon anu kajadian? Alia seungeus salat 2 rakaat teu hudang deui. Sujud teu hudang-hudang. Renghap Danar ngarenghap. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Sabulan ti kajadianana Alia maot. Mimiti sararea harita nu tadina kabung anu teh linglung inget ka almarhum nya tangtuna we jalma ngaranna oge moal inget saralawasna.
Ingat matang tuh ingat. Tapi ngaran anu geus maot tetep we. Sabulan ka 3 bulan masih keneh napak. Masih keneh aya we katingali. Imutna tingkah lakuna jeung sajagana tangtu masih kada kebayang. Kadieu ke namanya kitu teh we. Sanajan diinget-inget oge, lantes sanajan inget oge tangtuna. Usaha supaya ulah nginget-nginget anu geus jalma anu geus eueuh dikieu. Aktivitas sabiasana dilakukeun ku Danar. Waktu ka waktu anu berjalan terus. Danar jeung Erina antukna rumah tangga bahagia. Sanajan memang awalna ngarasa asa gejed nekeranan lain ku masalah itu jeung ieu. Loba masalah anu memang nimpa sanajan manehna teu ngarasa. Tapi jelas dina hate masing-masing. Sanggeus ditinggalkeun ku Alia. Tapi ayeuna sagala geus mimiti kondusif deui. Erina anu geus bisa imut ngagerinyu deui nya kitu deui Ainun anu geus bisa heureuy deui. Aktivitas anu biasa geus mimiti deui normal. Dina hiji waktu Erina anu memang geus beres sakolana. SMA geus menang ijazah. Ainun anu naek ka kelas 3 tangtu. Sararea ngarasa bungah ngarasa bagja lantaran Erina oge menang hasil. Dina akhir sakolana memang boga nilai teh anu hebat. Dina hiji waktu ngariung harita di tengah imah kira-kira jam 7 sabada Isya. Pok Parun harita ngomong ka Erina. Erina. Pak. Ayeuna rencana rek ka mana? Sakola arek diteruskeun atawa moal. Erina nu imut harita reret ka nu jadi salakina nya teh Danar. Pami Erina sih terangkung Kang Danar. Kurang tahu terangkung akang. Namun atuh terangkung akang. Erina makan ngiringan weh. Oh gitu. Ai akang sih hoyongna Erina teraskeun kuliah sih. Ya. Sore Erina oge akang Erina mangiringan rumah koyong akang weh. Oh nyantos. Teh. Teteh kan nilainya sae tiasa kuliah di tempat kuliah anu bisa disebutkeun favorit. Mudah-mudahan ka Ainun tiasa kuliah sareng teteh. Ainun harita nu imut bari nyepeng kana leungeunna. Anak terena sanajan saumur tapi tetep we hukumna anak tere sanajan kumaha-kumaha. Lantaran manehanana sanajan saumur jeung Ainun. Kuduna mah babaturan, ayeuna mah tapi teu bisa kumaha. Jadi inung tere we meureunnan. Tapi sanajan kitu keur Ainun tetep ngahargaan we ka Erina malah jauh leuwih ngahargaan. Sabab Erina teh sanajan budak umurna sarua jeung dirina tapi masalah kadewasaan anu tangtuna Erina dewasa kapaksa lantaran geus boga salaki. Bisa disebutkeun jauh we jeung Ainun mah masalah kadewasaanana. Para mitra kaum dangu sadayana di waktu ka waktu teu karasa singkatna carita Erina ayeuna anu memang geus bisa kana mobil. Kira ku teuing we teu bisa kana mobil
kawin jeung jalma anu memang bisa disebutkeun konglomerat. Erina isuk-isuk keneh rek init ka kampus, 2 mobil anu mewah, anu hiji warna beureum, anu hiji warna biru metalik. Nu biru metalik tangtuna dibawa ku Ainun, sedengkeun anu beureum Ainun sebenarnya sok make mobil teh anu warna koneng. Ngan dina poe harita mah sok make mobil bapakna warna biru metalik. Isuk-isuk Erina geus siap masak jeung nu jadi salakina tangtuna. Sanajan aya si Bibi tapi Erina sok nyempetkeun we masak jeung nu jadi si Bibi. Salama ieu Erina can pernah itu jeung ieuna jeung nu jadi salaki. Duka naon masalahna ngan anu jelas salakina ge kur sabatas kitu we hungkul. Erina ayeuna mah kasebutkeun geus dewasa we pul lantaran geus kaluar ti SMA-na. Siap ngalaksanakeun tugasna tangtu sebagai ibu rumah tangga. Erina isuk-isuk harita anu sangeus nyiapkeun sagala rupana jeung nu jadi salakina. Geus sarapan jeung nu jadi anak terena nyatana Ainun. Duanana harita pamitan pikeun init ka kampus, sedengkeun Erina antara bisa dengan Ainun init ke sekolah SMA. Mobil anu duanana ngablesur harita pepisah di jalan Parapatan. Nu hiji nyemplung ka daerah Dago, anu hiji nyemplung ka jalan Sumatera tangtu. Erina kira-kira setengah salapan geus nepi ka kampus. Mobil harita seperti biasa diparkirkeun. Erina nu kebenaran boga babaturan anu satia anu ngaranna Ros eta babaturanna. Ros baturan Erina anu can apal yen Erina teh boga salaki itu jeung ieu. Ron hantem we sok ngamprok-ngamprok Erina ka hiji lalaki anu memang gagah tur kasep. Sanajan Erina memang manehana can ngomong tur teu can boga kesepakatan jeung nu jadi salakina. Rek ngomong manehna boga salaki tapi can boga kesepakatan jeung nu jadi salakina nyatana danar. Erina nu tadina rek balaka tapi sok sieun salakina teu panuju. Nu antukna Erina oge can ngomong masalah status manehna teh geus rumah tangga sabenerna. Erina? Ros? Erina harita bari mesem. Seberang nih Erina mah. Nyapu ge biasalah. Beres heula. Erina. Kumaha? Anu nanyakeun Erina. Emang saha nu nanyakeun? Cik Erina harita bari neuteupseun tur kerung. Kayak kenalannya? Entong emang kunaon? Si kumaha naon sana soalna boga kabogoh. Cik Erina harita. Ya bae teh kan kenalan mah teu naon ieu. Karunya we ti kamari pedana nanyakeun wae. Kakatin yuk. Cik Erina harita nu teu nemalan ieu. Anu teu pati ngarespon ieu kana omongan-omongan baturan nananya tenar. Harita dua anak laleumpang ngareneng. Barang ngarek nepi ka kantin harita Ros anu gugupay. Hey.
Cek Eros harita bari ngacung-ngacung leungeun. Katingali hiji lalaki nu make kemeja, tur make kacamata. Nu saterusna katingali leumpang rurusuhan tur nyampeurkeun. Erina harita nu deg-degan, bobot ieu cenah rek dikenalkeun ku babaturanna teh. Mereka mana? Cek Eros, ke kantin sih. Cek eta lalaki bari ngareret ka Erina harita nu tunggu. Mereka kenalan kan? Rina, iya mereka kenalan deh. Cek Eros harita bari imut ngagalenyung. Nepangkeun Akang Yandi. Rina. Cek Erina harita. Erina. Mereka kantin. Mereka kantin. Cek Erina harita. Panona harita ngareret ka Ros anu deret harita imut ngagalenyung. Ayo tuh bareng yuk. Iya tuh. Antukna tiluan harita indit ka kantin. Yandi sajroning leumpang harita ngareretan we ka Erina anu geulis rancunit. Kerudung anu memang pas dipakena ku Erina. Baju muslim anu tangtuna. Anu katingalina rapih tur eta bisa disebutkeun nya baju mahal we. Maklum pamajikan bos. Erina, kamu rek makan naon? Makan naonnya? Teu kudu ah. Ih, membarengan sarua. Kumaha mun batagor mah? Rek mah rek. Boleh lah. Erina harita nu antuk manggut. Sarwakeun we. Cek Yandi oge harita. Bari manggut ka Erina harita. Erina nu tungkul harita deg-degan hatena. Ya hatena pok ngomong. Si Ros mah jeung ngenalkeun sagala deui. Kumaha nya? Jeung kudu ngomong kana jadi salaki aing. Erina. Erina sok anu ngajemput. Teu aya sih. Oh, teu aya. Randi harita meneh harikat. Pami itu mah pami dijajab ku Akang. Hapunten Kang. Erina kelas nyenak mobil. Oh, nyerak mobil. Erina harita nu bingung. Sok sieun kanyawan kudu jadi salakina pada aman henteu naon. Ai curiga mah geus pasti salakina. Yang kudu nelpon ah. Erina harita nu bakat kasieun kudu jadi salakina. Anu langsung we video call harita kanu jadi salaki. Erina nu keur nungkul harita lantaran nu jadi salakina can ngangkat we telepon duka keur di mana. Naon sih ngangkat wae kan. Erina. Ya. Erina tos keur pacangan. Erina parantos tunangan Kang. Parantos tunangan? Erina parantos tunangan. Cek Erina harita tegung sirila jol eros. Naon tunangan-tunangan kitu ih. Erina geus tunangan cing. Bohong ketang can. Cek Eros harita. Laras can kan? Cek Randi harita anan teh cek Yandi harita. Bari neuteub ka Erina. Piraku ting Erina kudu ngabales deui. Ku omongan-omongan Eros kan jep Erina oge teu ngomong deui. Asa si Eros jeung ngenalkeun segala.